kami biar tak layu, kebahagiaan akan kau raih. Selamat menempuh hidup baru, selamat menempuh hidup baru. Salatullah dari sini hendak ke Dumai, sampai di pasar membeli baju. Ucapan selamat pada mempelai, bahagialah sampai ke anak cucu, bahagialah sampai ke anak cucu. Cendrawasih indah berbulu, dilihat sangatlah manis. Selamat menempuh hidup baru, moga jadi keluarga harmonis, moga jadi keluarga harmonis. Salatullah salam kain batu kain bertekan, dibawa orang dari Malaka. Sudah berpadu kata sepakat, kalau jodoh bertemu juga, kalau jodoh bertemu juga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, amin ya rabbal alamin. Hiji teteh pengalaman diramekeun ku jalma sejenna deui teh nalika anjeun gubrak lahir ka alam dunia. Anu nomor kaduana pengalaman diramekeun ku jalma sejenna deui teh nalika difitan teteh atanapi disunatan. Rame didoakeun, bahkan saur Abah Asep Sunandar Sunarya Insuna nyebatkeun, netih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama kiwari abdi laksana, tos nyumponan sunah rasul seja syukur, kayang agung ka Gusti nu maha suci, kana sadaya sehatna sareng sadaya nikmatna. Pengalaman nu kadua diramekeun ku jalma sejenna deui, bapak karuan diramekeun dikitan, ari ibu-ibu osok dikitan teu Bu? Sami dikitan ibu ge taroskeun. Sabab keterangan Bu, lamun seorang perempuan tidak dikhitan, engke geus segedena nafsuna bakal melonjak-lonjak. Nya kumaha cenah kaum istri dikhitan, ulah naroskeun ka kuring, taroskeun ka ditu ka ibu bidan nya. Dikhitan sami kaum istri oke. Dua teteh beres pengalaman diramekeun ku jalma sejenna deui. Aya di nomor katiruna pengalaman diramekeun ku jalma sejenna deui teh nalika ditikahkeun persis cara ayeuna. Dimulai enjing dugikeun ka wengi ayeuna diramekeun kumpul ngariumpat salkur saja ngadoakeun ngaramekeun anjeun. Maka ari pangantenan mah teteh panganten anyar diuk ngarendeng didarang danan direnceng-renceng entos biasa
da ilaharna pada ngagonjak usarere dina poe harita manehna keur bahagia tepak toel geget pisan dunia asa nu duaan tos kaalaman ku ibu dunia asa nu duaan tos alhamdulillah ayeuna nuju ke alaman pisan musia sareng si teteh dunia asa nu duaan penting nu kahiji pangantena suraseri tua toel kana pipi jiga nu hayang sorabi aya kira-kirana kaum bapa nu hayang sorabi wayah kieu insyaallah lamun tuang sorabi mah jadi haneutkeun gitu maksud namanya sorabi awas ulah keras teuing ya ce penting nu kadua susur sasarum parampa tuluy ngalaan salana rek diganti ku piyama apa piyama teh naon baju tidur maksud namanya penting nu katilu papendak jeung numu dicabak teh rada hipu sing horeng teh kue bolu maksudna mapan ai panganten sok aya naon kue panganten bolu panganten pan meureun sok aya keneh kakaren dina poe kadinya maksud kuring mah alhamdulillah tah ieu poe panganten teh bintang lamun dihiji-hiji dugikeun ka peuting 25 peuting panganten moal kabujeng waktuna urang lewatan bae nya peuting ka 11 pangantena manipias indung bapa nagerewas sing oreng tetos di atsas atuh jorang ustad di Sunda mah aya kecapur wakanti ari kecapur wakanti teh lamun tungtungna aku doa lamun tungtungna kudu lamun tungtungna kudu kecapur wakanti peting kasalawe langsung baik ke peting terakhir cenah ya jabat tungtungna teh di mah bakal ka mana tungtungna mah ya peting kasalawe panganten teh daek sare disimbutna ge ku sepre jiga nu tos beres pingpong atuh teh murwakanti maksud kuring mah tos beres sare kadinya maksudnya alhamdulillah tah teh ibu sareng bapak mah tos terakhir pengalaman hartina tinggangan tosan anu terakhir anu kaopat maka saparantos urang ngalaman pengalaman diramekeun anu katilu ditikahkeun tinggal sesa hiji ibu pengalaman diramekeun ku jalma sejenna teh naon nyaeta mah maot cik kira-kira lamun nu maot sok diramekeun teh rame diramekeun ku naon kadang kala aya anu diramekeun ku ngomongkeun sok aya lamun nu maot diaromongkeun duh gustinya pengalaman diramekeun ku jalma sejenna dina terakhir teh maot pengalaman anu terakhir ari maot ibu bapak ngagulayun kana dawuhan Rabbul Alamin idza jaa ajaluhum fala yastakiruna sa'atan wa la yastaktimun idza jaa di mana datang ajaluhum ajal karenjeng sadayana palayastakiruna moal bisa dibundurkeun sasaat wala yastaktimun moal bisa dipajukeun jadi urusan maut mah moal aya nu bisa mundurkeun moal aya nu bisa majukeun sabab urusan maut mah eta urusanana Gusti Allah sehingga urang mah tinggal iman karena
rukun iman anu terakhirnya eta qada sareng qadar. Rek saena rek awona maot sumrah pasrah kana sadaya katangtuan ya Allah Subhanahu wa taala. Tah dinu opat pangalaman teh ibu bapak kasimpulanana dua, aya anu nyeri, aya anu nikmat. Cik kira-kira natin opat anu pang nyeri-nyerina naon bu? Bu, kira-kira na ibu ngalahirkeun nyeri henteu? Nyeri. Disunatan nyeri. Ditikahkeun sok aya nu kanyerian henteu? Atana pimaot anu pang nyeri-nyerina teh? Tanya sehingga pengalaman diramekeun ku jalma sejenna deui teh anu nomor kahiji kasimpulanna nyeri teh tinggal masing-masing. Nah ibu nyeri ngalahirkeun, nah bapana nyeri disunatan, tinggal pikiran masing-masing. Cik bapak ada ustaz kami disunatan nyeri, sarua ibu ge ngalahirkeun nyeri. Anu jelas tinu kasimpulan teu aya deui tinu opat pangalaman diramekeun ku jalma sejenna deui teh anu pang nikmat-nikmatna iwa tinikah. Tah teteh kusabab nikah teh saur urang Sunda mah nikmat berbarokah. Nikah teh nikmat bari jeungeunah. Ceuk urang Sunda mah nikah teh kusabab nindihan anu beukah. Ceuk urang Sunda lain ceuk kuring. Ibu Sunda sanes kitu we di Sunda. Seueur kirata dikira-kira tapi nyata. Aci bae bu, aci di Sunda mangalayah aci teh. Lamun aci dicolok disebutna cilok. Lamun aci digoreng disebutna cireng. Lamun aci di mall-mall berarti disebutna ngalayah aci ka aci-aci teh. Eta mah urang Sunda. Sok sanaos teteh bintang Sunda aana Jawa ulah watir teu piragaan saukur beda jeung o. Lamun di Sunda meureun a, lamun di Jawa o, khususna Jawa ngetangkeun tadi di awal sair o. Lamun di Sunda aya Pak Haji Dana, meureun di Jawa aya Bapak Haji Dono. Lamun di Sunda aya Bapak Tata, di Jawa aya Bapak Toto. Itu we Sunda jeung Jawa dengan saukur beda jeung. Lamun di Sunda aya katak, meureun di Jawa aya kotok jadi. Di mana katak kotok teh nya? Bahangkong gitu ya, Jawa sareng Sunda. Tah teh nikah teh nikmat tur barokah. Ulama nyebatkeun nikah teh hurufna aya 3. Kurniawan menurut ulama nikah itu hurufnya ada 3. Apa saja yang 3 itu? 1 nun, 2 kaf, 3 ha. Saur ulama teh bintang. Naon nuna? Nuna teh nikmat. Kafna kasratul hasanah, hakna hikmah. Saur ulama. Ceuk kuring ge budak ngoranya bodohnya lalawara sami 3 ibu bapak hurufna nikah teh. Nun, kaf, ha. Ngan ceuk kuring mah nunna naon? Nansepkeun. Nun kapna naon? Kana. Hana naon? Hancaka teu bisa dibejakeun. Tinggal pikiran we ku sorangannya ada geus darewasa masing-masing. Geun ceuk uring mah ulah rek dibahas. Urang bahas ceuk ulama nu 3 hurufna. Nun kaf ha. Nunna nikmat, maka teu aya ibadah anu pang nikmat-nikmatna di alam dunia teh iwa nikah. Laras tidak bu?
Jadi teu aya ibadah nu pang nikmat-nikmatna di alam dunia. Iwati nikah sabab kana urusan nikah mah tong gororaah budak ngora nu geus karolot oge kana urusan nikah mah pokot hayang deui hayang ku nikmat kumargi nikah teh nikmat ibadah nu pang nikmatna maka geura niatan diawit ayeuna adat. Niatkan nikah itu niat ibadah, nikah teh niat ibadah, sehingga mihape sisir jeung minyak bisi kakecelakan nyan mihape pikir jeung niat bisi kagoda ku setan niatan dia mula niat ibadah kunaon pang nikmat-nikmatna sabab ibu urang teh salat hoream puasa hararese ari kana urusan nikah mah hoyong deui kana urusan nikah aya jama nu salat na hoream hararese aya. Jadi para hadirin sadana serjama nu hoream kana salat dibandingkeun aya jalma teh kana usaha. Jadi kana usaha mah budaya basa eta hoream teu asa-asa jalma kana usaha mah teu haroreameun tapi kana salat mah seseueurna anu horea osok ibu hudang ti peuting salat osok hudang ti peuting pepeujeuh hudang ti peuting kaheulaan ku hayam aya nu sok kabihelan ku hayam osok aya di dieu hayam kongkorongo kahudangkeun udkurullah cek saya teh berarti wing teh hayang padahal malamun kapirang ku urang mah ngageuingkeun eta hayam teh udkurullah geura areling geura harudang urang tisahang di jam hiji kongkorong hayam ngahudangkeun mana nu aya seueur jalma anu kerek Gusti maka teu aya deui kawajiban si aa si teteh sabab cek tadi nu kadua kasratul hasanah seueur kasayanana naon di antara kasayanana anu tadina salat teh sosoranganan munfarid geus rumah tangga mah sing sering berjamaah alhamdulillah komo deui terpampang di pengker walimat tasakur ieu teh dibarengan ku tabarukan Isra Mi'raj dina dangat ayeuna bahkan tepat dinten enjing ka-27 bulan Rajab. Bu Isra Mi'raj teh teu aya deui patalina sareng salat di Isrokeun di Mi'rajkeun Kanjeng Nabi teh ngahaja sabab Kanjeng Nabi rek nampi ibadah nu pang utama-utamana puasa haji zakat sareng syariat nu sanes mah melalui perantara malaikat Jibril Allah nurunkeun wahyu teh tapi palebah urusan salat Allah diisrokeun di Mi'raj langsung diundang ka hareupeun nampi salat fardu anu 5 waktu teh kumargi kitu hariring panggeuing batalina sareng kewajiban salat kurang salat fardu anu 5 waktu kahade ulah rek wani-wani ninggalkeun sabab urusan salat teh kacida pentingna
ku penting-pentingna salat aa teteh ibu bapak Allah langsung marentakeunana kapayunan Kanjeng Nabi teu melalui perantara malaikat Jibril. Persis cara urang di mana urang aya hiji barang anu rek dipasihkeun ka hiji jalma, lamun ieu barang berharga moal rek wani dititipkeun ka batur, pasti hoyong kanu bersangkutanana. Salat tidak pentingna, tapi kunaon ku urang nama urusan salat seueur dilalaworakeun kumargi kitu. Yuk hariring panggeing patalina sareng kewajiban salat fardu nu 5 waktu disarengan ku sholawat wurudor. Oh